keneh kieu. Kopi eueuh, rokok eueuh, gawe henteu. Aing kagardu bae gitunya. Sugan bae gubrut boga kopi jeung rokok. Kagardu bae lah. Udah ke mana, Mang? Tadi itu ceng gagardu. Oh, itu salah deh, Mang. Hah? Aduh, padahal mah aya tugas ya. Para lele. Kaditu nya. Untuk kaditu aing cari kanan. Mending kaditu bae aing. Kaditu aing. Woi, bro, siaran. Kebenaran bro, dasar main tadi di imah kadi ge hayang ngopi kasih ya. Oh bae sih aing di deker ngopi. Ieu ngopi selain bro. Atuh heula boga aing, asa boga batur. Mau nginumnya? Ulah nya boga aing sia meuli bae ngopi mah. Dah, bodo amat lah. Boga aing tah mah Bodo ulah. amat. Boga aing ngopi. Ruk, kadi hayang ngopi doang, gawe henteu, naon henteu, ngarokok beuki, ngopi beuki. Pancek itu bro, bangun nang haina aing amat. Atuh heula sia gawe henteu, naon henteu, ngopi beuki, ngarokok beuki, mending modar sia. Naon sih ada ribut bae. Jadi kieu Pak RT. Eta si goblok ngaina anak urang ngina urang modar-modar segala naon tek-tek bengek lah. Yang masalahna, geus ulah ribut teh nya, bikin ka batur. Pak RT neuk ka desa heula ngusun KTP warganya. Atuh Pak RT. Aduh. Geus beurang. Tapi ieu nyatu can datang keneh bae nya. Mana lele can di Paraban. Waduh. Balik gaji ku ieu budak. Lah, aing neuk nongol lah. Aduh. Lele lapar-lapareun je. Nyatu can datang keneh bae deui. Itu nyatu keur maraban lele aing. Berarti aing teh jadi marah. Aisyah di mana bae tuh? Oh ya, kieu karak nongol. Nyokot pacul kan itu. Koredan tuh pinggiran empang. Ya barala.
beneran ya. Kayak budak teu ngarongkrong. Nanyakeun ah. Jang numpang tanya Jang, hari nu boga ternak lele ngaranna rim-rim kitu saha Jang? Keke rim Mang Sari meureun Mang tuh di ditu nya nama ternakna. Oh eta Jang, bisa antar teh Jang. Sebeluk lah anter. Siapa brud lah? Sia Siapa brud bra? ya anter. Bagus tuh lah aing lah. Mang, orang daek nganter, tapi Oh, itu masalahna. Ngerti aing. Ya, Terluk, beres duit mah aman di aing. itu Jang. Itu. Terluk. Mang, itu nyatu Mang tuh anak buana Mang tuh. Nyatu. Mang tangguan bedi dinya. Urang nanyakeun ka nyatunya. Awan. Tuh. Pasarin ae weuh. Ya tuh di saung. Enak emang. Itu tuh tangkulak anu untuk beli lele cenah. Oh, Tuh nangguan di jalan. oh. Tuh urang ngagerokeun tangkulak heula nya. Nah ka dieu nya. Ya. Mang itu Mang kita kali coba aja. Mang Sarim. Lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang di Mang ya. Naon, Cong? Nah, tangkulak. Tadi nen Mang Sarim ngomong hendak beli lele. Oh. Mana tangkulakna? Mang ya, tangkulakna ya. Tadi Mang geser ya. Oh, iya nu ngaran Mang Sarim. Heeh, iya Mang Sarim. Naon emang, Mang? Kenal lele Mang Sarim buat dijual. Heeh, endek. Hayang sabaraha duit? Atau pukul Mamang wani nabara duit. Kurang mah wanya 500.000 Mang Sarim. Lah, moal sakitu mah. Moal dijual. Lamun 950 Mang Sarim. Cak bapak kolot aing ge zaman ayeuna mah lamun dijualan kudu ajutaan. Lah, moal dijual sakitu mah. Itu mah teu wani Mang Sarim lah. Cek batur ge Mang Sari mah gila jutaan. Nah, enak ya Mang, sakali jadi ya. Kumaha sok berapa juta? Tah, nah kadengena kecuali aing sakitu mah. Jadi, bayar kukulaina. 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu deui. iya bener, 4 juta. Bener Mang Sarim, 4 juta eta. Iraha di alana. Esok Mang Sarim. Oke, urang siapkeun jaringna. Jadinya Jadi, tuh. Kan dia. Naon, Bos? Kan dia. Ya aing bingung, ini 4 juta apa yang coba hitung?
hiji 2 3 4 5 bener yo. Bener itu Bang. 4 juta. Bener cak aing tuh bener. Ayo. Nges segera mancul kali itu. Mancul deh. Ternyata bos aing baloon. Ai 950 tadi dijual. Ai 4 juta dijual. Padahal mah eta 250. Bos baloon.